Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tabang dengudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda karayan ngabantun di cara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap pirojong, diteroelan tombol subscribe. Atuh Mang ugi ngenuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Gus oi Bang Gus. Sakit lumayan teu nyeri ting euy. Curung kunung atuh si Jarot teh nyobaan hudang. Nyakeun kumaha nah geus kaduga balik ayeuna ieu teh. Uing mah embung ali kudu ngangkut maneh mah. Kuriak uing cilaka. Beunam nya kaduga lah. Dewek moal nepi ka men tadi akor ku sia. Geus kitu mah duana teh kebat we ninggalkeun eta leuweung. Gura-giru balik ka guha panyumputanana. Tepi ka jero guha laju we atuh bebeja. Lamun Cangehgar jeung Dao Gandeng geus hasil, Cangehgar laju dipencit di urusanan kuduaan. Tulo we dibeuleum Cangehgar teh. Allah, manis seungit euy. Cacak-cacak lain jang Kisura lanceuk sabaguron Ki Baidah mah euy. Ieu Cangehgar teh geus dihekak ku dewek mah. Alah, euy nya dihekak hiji malah. Ih, anu uing ge kabita. Nyakeun we lah. Engke urang ngalah hiji deui mah. Eueuh Cangehgar menang-menang marmot atuh. Urang meuneu marmot lah. Tah ari sia. Marbot di mana sia? Di leuweung mah weuh marbot. Ih, tugan we atuh menang. Aya marmot. Nya aya marmot ti pilumunan anu amun kan ieu. Sedengan marbot mah. Mending oge neangan meong euy. Jang sia mah cocok nage meong lah. Urang newak meong. Ngarah ngomong sia teh cager. Di ubaranku beuleum meong. Naon maksudna nya teh? Anu aing neangan anak meong sagala rupa. Ih, heueuh. Ngarah ngomong sia teh jelasin teu kitu euy. Ubarna teh nyata ku beuleum anak meong. Ieu mah geus dikudratna ieu. Hese di mana oge? Maneh mah sing percaya ka dewek baka cager euy. Ku beuleum meong mah normal engke ngomong teu baka jelas. Nu bener sia maneh teh Junet. Ih bener, coba we engke ku sia teh wak anak meong. Tuluy engke beuleum ku sia di sate. Pokona mah baka cager. Mung wing mah. Aing unu newak me anak meong mah. Malamun aing ge rangsa kuyak dicakar direwai ku inungna. Dasar sia mah gelo sia. Nyari mung cager mah teu nanaon atuh. Bang Gus euy, ayo geus asak lah. Urang pikeun ieu beuleum Cangehgar teh ka Ki Surawijaya. Enaam anu. Beuleum Cangehgar teh laju we atuh dibikeun ka Ki Surawijaya disuguhkeun. Katempo Ki Surawijaya teh mani bunga. Laju we atuh dahar mani ngalibetna keur dilalajoanan ku Ki Baidah jeung anak buahna. Gayaan Ki Baidah sapada kanca teh Ki Warimareug kadatangan ku eta Ki Surawijaya teh dipiharep bisa melaan maranehanana. Pun kitu deui eta Ki Surawijaya teh mampu pikeun ngabinasakeun sabda. Kumaha Kang tuang teh raos. Ngeunah euy Baidah. Alah, mani nikmat. Ya nuhun we ari kanggo mah.
Abdi saparakan cateng hiring raos we Kang mangga lajengkeun Ki Surawijaya teh atuh mani sugem mah dijamu sakuamistina ku Kebaidah saparakan ja reng sedaharna laju we diteruskeun ku ngarobrol ari anu jadi bahan obrolan eta jalian ti sabda pon kitu deui raranjang dina upaya pikeun ngabinasakeun sabda. Jadi eta si sabda teh cicing di kampung rengitnya. Laras Kang. Eta mangkeluk teh ngadon cicing tumatep di eta kampung. Janten muasa sabikeun milarianan. Nyalamun kitu mah babari. Tinggal ngajora gue ngadatangan ka itu. Sumun sae Kang. Ari di sarangan ku akang mah disim abdi saparakan jauh geludeng. Urang serang we ka itu. Ka eta kampung. Sareng kapan? Kalarasan. Disim abdi teh tos kalengitan dawanan nyaeta sia dengan Mahbud. Anu parantos diculik. Muhun berarti ajakan gabung ka pihak abdi. Amung kaburu ditulungan tak kusi kurang ajar kusi sabda. Janten eta ajengan teh urang jangkalak diwe urang tewak. Margi bahaya margi Rusia abdi pasti bakal geus kabongkar tah. Abdi sabarakan teh anu nuju nyusun kakuatan. Anu parantos nyulikan urang lembur. Kukituna urang tewak deui lamun teu daek ngahiji urang paehan we urang pencit. Keun we eta si sabda mah jadi urusan dewek bagian dewek nu meresanana kitu obrolan Ki Baidah jeung Ki Surawijaya teh keun tunda ngeunaan Ki Surawijaya jeung Ki Baidah ayeuna mah urang caturkeun deui sabda jalma anu jadi inceranana. Sabda jeung Kopral Abbas geus runtal ninggalkeun kampung rengit. Geus bebeja ka mamajengan Mahapud teh nyaeta pikeun neangan deui komplotan gorombolan. Kudu kapanggih cenah sayangna teh. Sabda jeung Kopral Abbas anu numpak mobil jeep teh geus kajauhan lembur. Malahan mah kiwari teh geus tepi ka sisieun leuweung. Reg atuh mobil teh eureun. Cut duana teh tarurun tina eta luhureun mobil cik. Ayo Kang, urang ngamimitian deui neneangan eta sayangna gorombolan. Urang papai di tiguha panyumputanna teh. Nya siap lah komandan. Atuh duana teh laju we laleumpang. Asruk-asrukan deui asup ka jero leuweung. Ngalengkahan areuy jeung akar anu ngaramat. Mani pajuriwet kangaranan leuweung anu masih geledegan keneh. Tekung siriladuanana teh jog anyog ka guha nu jadikeun urut panyumputan Ki Baidah sabarakan ja. Pon kitu di guha nu dipake nawan mama ajengan Mahbud teh. Ayo Kang, urang pariksa deui ka jero guha. Sugan jeung sugan eta komplotan Ki Baidah sabarakan ja teh baralik deui ka ieu guha. Iya siap komandan. Mudah-mudahan we atuh eta komplotan si Baidah teh baralik deui ka ieu guha. Sup duanana teh asup ka jero eta guha. Unggal rohangan deta guha teh dipariksa. Tapi weleh eueuh sasaha. Eueuh jalma saurang-urang acan netelakeun eta guha teh kosong eueuh pangeusina. Anak kitu mah ngadu ngaharti cenah Ki Baidah sabarakan ca teh hanteu marulang atau baralik deui ka eta guha. Ieu guha teh geus ditinggalkeun Kang. Kawasna bae mah henteu baralik deui ka ieu guha. Nya bener komandan jika nama teu baralik di ka ieu guha. Tuluy kalabur soakeun. Ngan bae kudu ka mana atuh yeuh neanganana? Kangaranan leuweung teh lega. Nya urang teh angan we Kang susuganan kapanggih. Ayo urang sagancangna tinggalkeun ieu guha. Urang papai. Ceuk sabda kituna teh laju we atuh ngoloyong kaluar ninggalkeun eta guha. Dituturkeun ku Kopral Abbas.
Sabada geus aya di luareun guha, sabate ngajakan dempang ka belah kulon. Ayo Kang, urang teang ka belah kulon. Cek pangrasa mah asa aya di belah kulon itu Kang. Nya siap komandan lah. Sugan we atuh kapanggih deui sayangna lah. Tapi kumaha ieu teh komandan lamun geus kapanggih sayangna? Nah arek langsung diserang. Ulah maka Kang. Ulah langsung diserang. Tapi urang tarunti heula. Sabaraha urang jumlahna? Lamun eta jumlah gorombolan teh saeutik, nya urang langsung serang ngan bae ulah gagabah. Tapi lamun eta gorombolan teh jumlahna teh saeutik, alias aya kana puluhan atawa ratusna, meureun kapaksa urang teh kudu mulang heula we ka Cikemar, pikeun mawa pasukan Kang. Nya siap komandan lah. Kebat we duanana teh lempang ka kulonkeun. Sagetunda ngeunaan sabda jeung Kopral Abbas anu nderek neneangan eta panyumputan anyar Ki Baida saparakanca. Sedengkeun Ki Baida jeung Ki Surawijaya teh cari-cari cingwe di jero gua bari ngarorobro deui. Janten enjing teh akang parantos siap pangintennya. Kanggo ngayakeun serangan ka eta ka kampung Renget. Nya leuwih gancang leuwih hade Baida. Ngarah urusan teh gancang beres. Ngarah dewek laluasa pikeun neruskeun tapak teh ya. Ari geus ngabinasakeun si sabda mah. Nya nuhun we ari kitu mah. Hi. Sumuhun. Leuwih gancang leuwih sae. Mangas euy. Ayeuna mah dewek hayang hees heula. Sumuhun mangga Kang golerkeun heula we. Muhun kulemkeun sing jongjon. Goledag atuh Ki Surawijaya teh ngagoler dina luhureun batu demprak. Di anggelan kubuntalan. Sedengkeun ari Ki Baida mah laju ninggalkeun eta rohangan. Basa tepi ka tempat trotoar karohangan dicaricingan ku anak kebuana. Laju nanyakeun si Jarot jeung si Juned anu hanteu katempo. Nah keur ka mana cenah eta si Jarot jeung si Juned teh? Kamarana si Jarot jeung si Juned? Nah di dieu euy. Buku ke Kang Jarot sareng Kang Juned teh arangkat deui. Saurna mah bade moro cenah. Aya nah kalaka ari nit moro deui kapanhan dari tita kodek oge. Da eta cenah Ki. Kabita hoyong ngalade cangeh kar. Anjeunna teh hoyong tuang sareng cangeh kar. Iye dasar jelema teh. Nya aya ku kabitaan. Ya banggos. Wayana marane heuy. Ulah gararaneng. Nya lantaran lanceuk sabagulon dewek Ki Surawijaya keur kulem. Mohon mangga Ki. Geus kitu mah Ki Baida teh laju ninggalkeun anak kebuana. Asup ka rohangan anu biasa sok dipake reureuh ku manehanana. Caturkeun ayeuna mah si Jarot jeung si Juned anu keur moro naringgalkeun eta gua. Basa keur jongjon asruk-asrukan. Bari neneangan jangeh gar. Duanana teh katarik perhatianan. Basa ngadenge aya sora nu ngagarobas di jero rungkun. Ani le mane was. Nah naon nu ngorobas teh wang undag euy. Oh ya euy. Ayo urang udag. Sugan we lah mencek. Cangeh gar hese. Atuh urang ewak mencek euy. Ayo. Urang udag euy. Duanana teh pating baratek. Mudag anu tadi ngagorobas. Barang diteang. Tetela geuning anu lumpat teh Bagong. Jadol teh sugan teh mencek. Alah, begu geuning euy Bagong. Nya euy. Nung aneh manek. Geningan kalah ngak mangong. Damikeun we lah. Urang demak. Nah, tuman. Bade euwas ka tadi ka uing. Kitu teh si Juned teh bari nodongkeun badiana di lempeng we kalabah Bagong anu keur lumpat. Deulila badia teh dibekaskeun. Cedor belesat. Pelor nyasar ka eta Bagong. Bagong anu keur lumpat teh ngadadak ngagolepak atuh. Lantaran kabeunangan ku pelor si Juned mani bunga lantaran sasarana teh keunah. Puas ya kulang anyar. Menang modal sia teh. Nah ayeuna di sia kalah kanembak Bagong deuleu sia teh kurang ajar. Lebar pelor deuleu. Kan bae lah. Da bongana atuh eta Bagong teh nganeuneun was ka uing. Teu nyahoan uing teh kapan jantungan. Babani neuwas. Balagu geus sia mah. Ulah nyalahkeun Bagong. Bagong mah meureun mata kelumpat mata kagorobas geus sieun.
Di teu hajalin nying haja nying sieunan. Lamun si hayang cager ulah ruasan. Gampang euy. Nya aya umana gitu. Aya ubarna. Nya di umanan kunaon gitu euy. Oh neangan jantung cau euy. Laju ku sia teh bubuy eta jantung cau teh. Geus meunang ngabubuy tuluy dihakan. Oh, jadi di umanan nanti ku eta jantung jauh. Jantung jauh ku uing dibubuy heula tuluy dahar. Oh bener. Tangke lamun musim hujan sia keluar lempangan. Kudu hujanan we. Jadi uing teh kudu hujanan. Bener hujanan. Bari nungguan guludug. Sugan aya guludug gede. Anu nyamber ka maneh. Oh, jadi kudu nungguan guludug gede. Terus kumaha? Lamun eta guludug teh nyamber ka uing. Oh, bakal cager. Jadi uing teh meureun geus moal ruasan deui geus disambar ku eta guludug mah. Ih, nya tuh pasti cager. Geus moal ruasan deui. Lantaran siana oge geus koyor alias paeh. Goblok geus nya kulang anyar. Anas aing dengekeun sugan teh bener. Mah geus bangsa dah. Tuna disiabat ruasan segala rupa. Si Junen teh mani bakat tutah asem. Lantaran asa diajokeun ku si Jarot. Duanana laju lempang ninggalkeun eta patempatan. Kejauh ti eta patempatan, saenyana mah aya 2 urang jalma anu keur lempang. Malahan mah katempo tadi teh pating raraneg. Basa ngadenge sora bedieu. Ari eta 2 jalma teh tajalian ti Sabda jeung Kopral Abbas. Ayo Kang, urang udah kabar itu. Kadenge sora tembakan. Nya komandan, sora tembakan. Buah bae teteh sora bedieu nang romolan. Duanana teh kura-kiru we atuh pating barat kemuru ka sumber sora. Barang tepi ka sumber sora bare katempo aya bagong nu ngagoler. Tetela ukur aya bangke bagong Kang. Teu kapanggi anu nembakna mah. Nya jigana mah geus kaburu init. Ayo Kang, urang susuk ke belah ditu tuh. Kukuring kadenge aya sora jalma anu keur lempang duaan. Buah bae eta jalma anu tadi nembak i bagong teh. Nya siap komandan. Urang budak. Baratak diwe Sabda teh miheulaan lumpat. Dituturkeun ku Kopral Abbas. Tekung sila bre dihareupeun aya 2 urang jalma nu keur lempang. Pikeun Sabda jeung Kopral Abbas mah geus teu asing ka eta jalma nu saurang mah. Nu tayalian ti si Jarot atawa si Jagalapati. Tuh itu Kang. Anu kungsi adu hareupan jeung kuring. Si Jagalapati teh. Benar. Lakadalah sia kapanggih oge eta pamangkeluk teh. Ayo Kang, urang tuturkeun. Pasti rek barali ka sayangna yeuh. Anya, urang kudu rerencepan. Ulah nepikeun ka kanyahoan kuduaan. Urang tuturkeun ka sayangna. Katayap Sabda jeung Kopral Abbas teh nuturkeun rerencepanaker. Ngarahan teh kanyahoan kuduaan. Sedengkeun ari si Jarot jeung si Juned anu keur lempang manehna teh yeuh sadar. Lamun keur diintip poe ditutur-tutur atawa keur dikukuntit. Kudu ka mana yeuh urang teh yeuh? Wah bade ke Cang Hegar teh euy. Nah teu cara basa keur neangan jang ki Surawijaya nu babari. Ayeuna mah mani hese ajang urang mah euy. Nya Kang. Nek amana na Cang Hegar teh jingga anu nyana numut. Tapi teu tuh balah itu Kang. Aya tuh Cang Hegar kekindeun. Anu numbalik sia. Eueuh euy. Tuh geuning euy. Aya hiji euy. Ayo. Urang udag, urang tewak. Nah, kudu ni udag, kudu ni tewak. Urang tembak we aman ayeuna mah urang teh mawa eutil. Montong make bedil atuh tong sabarangan sia teh. Main budak bedil wae lapar lepelor teh. Kapan eta pelor teh jang perang deuleu bisi ngayonan tentara. Nah, di sia. Keun we. Udah wek urang paleng peng urang tinggang. Engke ku maneh tewak. Ngeun Pamali anu newak mah tinggal nganawak we, kanawak. Curelat gajeleng si Jarot tengah gajeleng geus kitu magap nyokot batu. Melawar baltu dialungkeun di balerogeun. Balatu keuna pisan ka Cang Hegar anu keur cindeten. Gepruk rag-rag beunang katinggang geus kitu mah. Si Juned teh atuh manehna gudagiru newak eta Cang Hegar nu geus teu walakaya. Beunang euy. Beunang oge. Beunang euy Jarot. Nu aya Cang Hegar teh gede euy. Nya sok kancangan bawa ka dieu euy. Cang Hegar nu geus menang newak teh laju dibawa. Ngeut lah cukup hiji oge kurang uduaan we Nah si ari kudu neneangan deui mah. Mangga sayu mah. Urang mantau geuy. Urang beuleum ieu Cang Hegar teh.
Ulah deket guha nah meuleumna. Misi-misi ge aya nu maharayangeun dan nipenda. Kumaha lamun ngabangih mugi baina. Ner nipenda ge uing teh lapur. Bener oge kedang. Urang beuleum we lah. Ulah di dekeuteuan guha euy. Duana teh laju atuh neruskeun di lampah narek marulang bae cenah. Basa geus rada deukeut ka eta guha. Reg atuh pating rarandeg. Geus kitu mah eta Cangegar teh dibeuleum we kuduaan. Sabda jeung Kopral Abas teh merhatikeun di jero rungkun. Teteh lah komandan. Eta wabalak teh keur ngabeuleum Cangegar. Nya Kang. Jika nama piti eta Asmoro, urang kudu sabar urang tungguan waekeun. Sina nepikeun kabar alika sayangna. Sok padahal mah urang tewak we atuh. Urang cangkalak urang paksa ngabejakeun di mana sayangna. Ulah Kang ulah digarewakeun kan antep. Lamun digarewakeun bisi-bisi manehna teh. Euder lamun manehna teh bisa kabur deui. Cara ti heula teh geuning. Nya ketang lah bisi kabur. Leuwih hade ge urang tuturkeun deui lah. Urang sabar tungguan. Sabda jeung Kopral Abas teh sabar we nungguan. Si Juned jeung si Jarot anu keur jongjon ngahekak beuleum Cangegar. Ari ku disabaran mah akhirna mah. Eta dua urang jalma teh laju we atuh naringgalkeun di eta tempat. Kiwari mah kebat arek mulang ka jero guha. Ayo Kang, gancang urang tuturkeun. Jika nama ayeuna mah arek marulang ka sayangna. Nya hayu komandan urang tuturkeun deui. Ngan bae ayeuna mah waktuna beak yeuh. Euleung mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sagala urang tunda jejara carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheuranan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.